urang boga kitu duit kembangkeun supaya mamur. Urang teu boga tapi boga ilmu, kembangkeun ilmu. Masyaallah. Udah disangka urang boga ilmu kemudian dibikin ka batur teh haju mangfaat kemudian teu karasa ke di akhirat. Teu karasa. Urang boga ilmu nyeun kitu apem. Ngaji eta nyeunan kos kitu naon apem. Kula atuh pagahan hayu. Pagahan ieu tah ieu nya. Ieu naon ngaranna? Beas teh sakitu. Emang apem beas geus ulah loba omong sia ieu. Gulana sakitu. Meureun tarigu geus ieu mah tina beas mah apem beas. Siapa suka ngaji mah dia ngamuridkeun. Jadi murid kudu nurut. Engke bakalna jadi ulah wa ka bakalna atuh turkeun. Si aya geus atuh. Tah ieu gulana sakitu nya ieu salam. Make salam ulah loba ngomong. Mah nyapa make salam. Sereh segala. Nyana ge bingung bakal jadi naon cenah ieu. Ayo guys. Aduk. Mixer. Has. Aju kumaha pais. Jadilah set deh. Hasil tidak ngaguru bisa nyanakan nyeun apem kuari dikembangkeun kan ku nyana set leuleutigan ka pasar ka ngagedean masyaallah tina nyeun apem kuari geus kajieun imah kuari geus dijieun kendaraan mang hajina nu tadi mere ilmu nyeun apem maot nyana terus ngadagangkeun ieu keur carita perekonomian ieu lantaran fardu kifayah aya manfaatna geus maot ngocor bae masyaallah. Bang Haji anu ngawurukan apem teh di jero kuburan beusengit apem amah. Aduh, budak kurang salam ya. Ulah sangka ya Allah ya Rabbi. Ulah nyumputkeun ilmu wala taktumu. Teu meunang aranjeun kabeh nyumputkeun al ilma kana ilmu. Ulah sumput-sumput tah. Ulah ilmu rukun wudu, rukun salat, rukun jual beli perekonomian eta mah kobo. Eta kiai bahkan ngan sakadar praktek doang di majelis salim. Ya, jual beli syira ieu ngaranna, batatium bihil ma'is di antarana itu kalbai wasyira wal harasah. Nah, jual beli kiai mangan sakadar teori doang kapan di meja. Jual beli, ya, iya pembeli, mohon, iya penjual, ya, barangna kudu kadeuleu. Nah, kemudian kitu kudu tari meuli, tari mangga jual, gojreng. Ya, eta kan ngaranna sah nu kos kitu ngaranna, make ijab jeung qabul. Praktek eta kan carita di pengajian di majelis taklim di mimbar. Urang kuari sebagai pelakuna di lapangan. Oh, iya hasil ngaji praktekeun ku urang. Tah, sarua ieu ge ieu, komo ieu mah nyieun apem. Lain lalata. Kadet kabeli anu manfaat. Pamajikan anak bisa masantren, anak bisa masantren bisa nyaho. Hasil tina ilmu nyieun apem. Eta nu mere ilmuna geus jadi tulang belulang di jero masih keneh ngambeus serehna we. Seungit jagana seungit. Tuh kan. Masya Allah. Dah ieu ilmu nu manfaat. Beda jeung ilmu main koprok. Ya bapana tukang main koprok, anakna haju mimilu. Geus maot bapana kitu anakna teh keur tadi nama dilarang. Kan biasa kolot baheula mah kos kitu. Geus di abah bae main koprok masih ulah kan gitu biasa kolot baheula mah kan gitu kolot baheula mah. Geus, jawara teh abah bae sih ulah. Tadi gaji. Eta kolot tuh hebat eta. Ieu mah lain, abah wasiat koprok teruskeun. So tolol kolot wasiat kos kitu. Besi kurang gede tuh di luhur labarian bodem. Itu mah sogo gede kieu eta anakna teh naon ngaranna? Naon ngaranna anakna teh nu paranti? Ngomong atuh sia. Naon? Tuh, nyaho ada aduh. Berarti bandar budak ya. Tah.
lamun teu diwasiatan teu urang kuari ngawurukan anak kita sholat kita puasa kita zakat kemudian urangna maot anak urang ngalaksanakeun ilmu menang ti urang nangis aya di jero kubur ngocor terus ke jero kubur ilmin yuntafa'u lain lalagaan masyaallah karim. Nah kuari ilmu judi diwasiatkeun sing ada tah ieu nya ieu nu kos kieu tah anu ieu dadu ieu nu hiji ieu naon tah nu hiji ngaranna tah aya ngaranan kan nu 2 nu 3 nu 4 nu genep atuh sareng eta jeung gaplek kos kitu mah ya tah nu hiji itu tah kos kitu tah kieu geus usia amalkeun ilmu ti abahnya haji ya abahna maot nyana ngoprok bru atuh abahna meunang di jero kubur ya Allah budak sia bae aing ditakolan ku dadu ku sia araraya tapi lamun dilarang teu anakna dilarang ulah kemudian main bae anakna main bae terus abahna henteu sebab teu ngawasiatan dah kos gitulah keur carita tentang ilmu.